Lamun jalma nuturkeun hawa nafsu akibatna ya Kang. Akibatna kahiji tiap waktu selalu bingung. Kang, anu nuturkeun hawa nafsu mah moal pernah bunga moal bingung terus. Memeh menang, bingung sieun teu meunang. Geus hasil, bingung sieun eueuh deui. Matak teu bisa ditinggalkeun duit teu dibawa-bawa. Salat. Da bingung sieun leungit deui. Geus keur nengan beunghar, bingung sieun teu hasil. Geus hasil beunghar, bingung ngajaga beunghar, da bisi eueuh deui. Da meunang hayang. Tak gitu kan. Matak jalma anu nuturkeun hawa nafsu mah katingali raraina bingung terus. Bingung. Teu boga duit komo, boga duit ge bingung geus eta. Sok aya nu bingung lin boga duit. Meuli naon aing nya bingung. Aya nu bingung. Tiap waktu selalu bingung sabab nafsu mah teu tumarima. Sing inget kan? Nafsu mah eueuh puasna. Bohong, lamun geus boga mobil 300 saya inget eureun ka hayang, bohong. Kalah beuki hayang. Hayangna beuki gede. Ari keur boga hiji mah atuh dua-dua. Ari geus 300 mah atuh 1000 we. Kalau beuki badag. Tak bingung terus. Awas ingat Kang, bahayana eta bingung terus. Mun aya jalma sagala loba tapi beungeutna jiga bingung, moal salah nuturkeun hawa nafsu. Gitu kan. Dua Kang, capek jeung riweuh taya reureuhna. Nu nuturkeun hawa nafsu mah capek jeung riweuh taya reureuhna. Sabab diperbudak ku nafsu. Gitu kan. Ya kudu sing nepi ilmu teh ilmu lemes ya. Kabudak cenah apaleun. Keun can ngaji kitabna oge. Wah, sia nafsu tong dituturkeun. Boro-boro dunia saeutik loba ge sia mah ngarasa cukup. Da eueuh puasna nafsu mah. Jadi teu eureun-eureun bingung, teu eureun-eureun riweuh. Capek. Memang dunia darah capek Kang, tapi capek teu manfaat. Capek teh batur mah balas diajar ilmu supaya bener ibadah. Ari mah capek balas ulin, duit beak, awak capek. Manfaat. Dunia daruta abah. Dunia mah daerah capek. Ulah neangan senang. Jalma anu neangan senang di dunia eta teh tara ngaji teh. Nusuk ngaji mah moal neangan senang di dunia. Katilu Kang. Resiko ittibaul hawa ya Kang. Ya penelitian ahli-ahli usul Kang ya teh. Ulah neangan kitabna nya. Hese meulina mesti ditanyakeun kitab. Kudu ka Mesir heula. Tilu Kang. Selalu salah milih jalan. Jalma nuturkeun hawa nafsu. Selalu salah mikir. Jadi milih jalan salah, mikir salah. Teu bisa mikir bener nuturkeun hawa nafsu mah. Datang mitoha disangka nyeum duit, salah mikir teh. Boa rek mere warisan. Mentak aya nu datang mitoha nyumput, ka pangajikan besekeun aing keur khalwat kitu kagok. Padahal mah bisi nyeum duit. Da boga duit apaleun. Tasnya ba aing. Eueuh. Ari hek teh ngobrol jeung pangajikan, kadenge rek mere bagian ka maneh 100 juta ye. Aing menang gusuran. Bijil si goblok. Buru-buru, da sieun teh kabagian. Arinya horek mere duit mah bijil. Tadi mah nyumput si kene. Balas nuturkeun hawa nafsu. Selalu salah milih jalan. Selalu salah mikir. Sabab hatena dibutakeun ku kakuatan syahwat nafsu. Tulis Kang eta. Itu ngaran ittibaul hawa teh resikona.
Tak nu pinter ge juga belegug jalan nuturkeun hawa nafsu mah. Jika bodoh we, teu bisa mikir. Nah gitu Kak. Eta bahayana.